Tah waktu zaman gerombolan DI aya urang kopeng dan teh Abah Sueb. Eta mah ari nyamuni teh naik kana tangkal kalapa ka luhur. Jam 5 teh guat naik kana tangkal kalapa. Waktu aya di luhur toh, ari buru teh gerombolan teh datang wayah magrib. Ngumpul nah handapeun tangkal kalapa. Ya Allah ya Robbi. Ampir-ampiran teh si Abah Sueb wer-weran ngompol. Soalnya naon eta gerombol teh memeh nyerang ka lembur teh kumpul heula di dinya. Nah handapeun tangkal kalapa bayangkeun. Tetapan lamun tangga aduh tinggal jegerep atuh si Abah Kopeng mari ampir-ampiran ngompol atuh ngan alhamdulillah teh salamet gerombolan teh teu aya anu tangga ka luhur kumaha tah ari kawali naon tah doengna pono anu ditembak. oh ditembak Heeh. saha namina Pak Wayo astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kumaha eta Pak Wayo teh dongengna nya ditembak tuluy palid di warungan naon ka bawah cai di warungan naon walungan Cikadongdong. Cikadongdong terus pahit nyangsang di mana Nyangsang di Cihieum kapan dah ke masyarakat deket jembatannya di kalubur dinya di kalubur dinya sisi cai la ilaha illallah bakamna aya keneh ya aya enak telahna makam Oyo lucu atuh makam naon yang ngaranna makam Oyo makam Oyo pada di jana aya makam Bapak Oyo nya dengan hiji-hiji na eta makamna ge misah eta mah zaman gerombolan deui nya nya saurna zaman PKI ge aya bumi ek di beuleum laras aya bumi ek di beuleum aya ngan teu jadi di barelaan masyarakat nya di haradangan beda anggota PKI heeh selamat atuh nya nya aya salamet da bumi na teh nanaha alhamdulillah bager atuh eta masyarakat teh marelaannya nya saurna aya nu di Karungan kapungkur zaman di Karungan pernah mireng aya di Karungan mah akan mireng wungkul da teh di kos ningali teh kantos ningali aya zaman di Karungan mah di mana eta pono ngadangu teh cenah abdi keur di Luragung mah tadi lembur di nyata Cipadung Padung oh jalan bulat boli teh oh dibuang di Cipadung cenah ya memang dina jembatan Sinang Panji ge aya opatana teh anu dua terus dikubur anu dua ngagoler keneh nya akhirnya jadi kalubur aya ku masyarakat eta beli pareun cita nama zaman Petrus pada laur pononya nya Iya, Mak.